Pujas geuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa lantengen simpen puluning hati pun dehing mastaka kipati tibalan atuh tansah diajeng ajeng aya pikresal naon ieu teh Gusti Prabu kelan syase we panca keneh geus bajedoran rada ngesang beureum Senopati kaharep maneh jadi kaharep nun si paduka puputon kembang kadaton semaheun abdi-abdi sapangeusieun nagri hamba-hamba sapangeusieun nagara nampi kana pangbagea kalayan nyuwun katampi semah pangabaktos kaunyuk panjenengan ditarima Ki Adi tekantun ka Kakang Pati nuhun jadi atuh aya pikir saeunaon Purwangga gingsir linggih datang ka dieu Titotoroso jisim abdi teh rada enggal ngabujengan ka dieu maklum perwis di jalan keur maeukeun abdi teh mobil teh nyaeta ngagantung dina coran ngagantung dina gawir Allah matak mah keur mah kaburu-buru kata mah sawak Allah nya aya perlu pangna kieu oge timbalan tau timbalan saperkara ki kaula sono timbalan kadua nanti eta sasat urang teh menta supaya kasakumna warga masyarakat khusus Kipati oge Senopati menta supaya dironjatkeun deui dina rupa hal widang kagiatan dina mangsa ngeuyeuk dayeuh bolah nagara di nagara Banjarkancana sabab urang salaku pamimpin anu sasatna jadi fasilitator rahayat anu kudu panghareupna anu kudu jadi garda terdepan di mana nyupri kaperih atina masyarakat di mana kudu nyupri kahayangna masyarakat urang teh kudu leuwih ti heula jadi fasilitator timbalan laras diestokeun Gusti pangwangunan galakeun leres pangwangunan teh kitu kagiatan pendidikan sokomo utamakeun leres sabab ayeuna kekayaan krisis multidimensi anu ieu krisis multidimensi teh diantarana teh diakibatkeun kulantaran ayana virus corona sasalat corona ieu sasalat corona teh anu tumibana ka urang salarea matak ngagenjlengkeun satengah dunya mahabuna luar biasa kadang-kadang beunang isuk-isuk sore ngantunkeun kadang-kadang sore beunang isukna maot tibala keur mah kitu nyatana di badan intelijen luar negara yen bisa kaungkulan ieu virus teh kudu ngaliwatan nyaeta jaga jarak memakai masker mencuci tangan mengurangi kerumunan tungtungna ngake vaksin sabab ieu negara urang teh ayeuna dina ekonomi luar biasa hancurna dampakna teh matak ngahiung kana ceuli aing
Syokomo lamun ningang dina sabagean jelema anu nguseup dina cai kiruh nyaeta oknum-oknum di negara urang teh luar biasa lobana. Pihak katilu nu bahaya mah tadi. Oknum-oknum di negara teh seueur pisan. Loba. Nepi ka tingkat pangrendahna oge sok aya eta oknum teh keur kaayaan corona kieu sok aya neangan usaha dina cai kiruh, sok neangan kasempatan dina kasempitan. Hartina aji mungkung leres mangpang mengpeng sapertina tiluhurna ayana bansos kahanap kudu rata karahayat tapi dina prak-prakan lapanganana bansosnya dibikeun teh kadulurna we jeung barayana gedena kumanehna gimana laras Aira hayat kudu 5M mematuhina tapi oknum eta kadahar 17M. Gimana? Leres. Sajabat di kitu deui wah loba pisan. Kajadian-kajadian anu keur ditewak ku orang kuning wae aya. Oh, Mang Yana. Ada siana mah eta malin tewak orai koneng eta mah eta we ulin ka nu ngora. Beureun hayang teu kapanggih ku nu kolot. Ngahilangkan jejak atuh karunya we ka kuncen cadas pangeran. Jadi we kapitna. Siana mah kudu dibere salam dari Binjai si eta mah. Nya. Timbala. Kitu. Tah di dieu wayana. Caringcing page kancing sharing set page iket keur makayaan corona tapi ulah elat dina infrastruktur kudu dijalankeun. Jalan sok komo ka kampung-kampung mah jalan-jalan teh kudu alus. Sabab naon? Sabab kadaharan urang kota datangna ti kampung. Pasokanna teh pan ti kampung. Da di kota mah teu aya sawah paling oge apartemen. Heuh, bener. Nu mawi teh mah etak kedah disaean teh jalan-jalan teh Gusti. Laras bulan den. Ai anu awon loba keneh seueur. Ka harkat jaya ge awon keneh jalan teh. Nya. Mun ceuk sisindiran teh mah ulah hayang meuli sarikaya. Dina calana aya rambutan. Artosna Ulah hayang ka harkat jaya jalana awut-awutan kapan keur dicor sumuhun eta oge ngan hanya kalwe keur mangprak geus 2 bulan mangkrakna iya ngan karunya kanureun bisi ka gejig-gejig di jalan hayo we ngajuru manten bener nya hoda di kitu teh mah bisi we ngajuru manten ge nah mah kejeng ge abi mah urang dieu nya ya gitu Gusti tapi da keur dikeureuy atuh mudah-mudahan we kapayuna jadi skala prioritas dah timbal tah jabat ti eta da kaula teh ku ayana ieu bingung baluang ku ayana mikirkeun ieu virus anu sasatna meriuk ngaruksak pangwangunan tah kula teh tatanya tataros kumaha maksana heueuh kanu bisa ka paranormal. Oh atuh ai zaman ayeuna mah sanes paranormal pangitan tos benten naon ayeuna mah para new normal nya udah corona sapi sia nya apa namanya saluyu gitu mah teh ya tah numutkeun paranormal anu tangtu bisa penyakit leungit wabah ilang jatana kudu ditumbalan ku getih Pandawa nu kadua bener nyatana Raden Bima anu geus hasil ku aing dicerek anu geus hasil ku kula diobag anu eta teh disebutna oge gajahna Pandawa bentengna Pandawa timbala benang ku benang ya
hese di ala getihna teh. Hese di ala getihna. Bener. Dimimiti bedog, peso, pedang, jarum pentul, kalakah milai. Kutusuk sate kumaha, ai siap kira teh kumaha pan peso teh leuwih seukeut jahat teh. Nya. Kugurinda teu beunang. Kumaha upami ditinggal ku keyboard. Aduh sia teh ka mana karep wae. Bilih kitu bade tinggal keyboard mah bade nambah teh ka Orni Gibrig. Nya. Malahan aing nepi ka nyewa beko. Dileuyek ku aing ka beko anu ngampul. Nya. Ditembak ku teng wajah kalakah nolak. Timbalan. Keke masyana kumaha itu. Ditembak ku teng wajah nolak. Heuh, mintul. Timbalan. Kalakah teng wajana anu leuleus. Heh? Kumaha upami manggil jelema ti binjai? Ngan ukur samar ka heungeu we. Mun kanu gebog percaya. Timbalan. Tah, nanyakeun deui kula teh ka paranormal. Kumaha atuh carana sangkan bisa mati ieu neuteuk beheungna si Bima nyata di ala getihna. Nya tungtungna teh cenah bisa di ala teh kudu ditinggang heula ku hiji pusaka anu katelah pusaka layang jamus kalimusada. Layang jamus kalimusada bener. Eta teh ku layang jamus mah tiasa apes bener. Di mana ayana? Tah, ai layang jamus kalimusada eta teh nyaeta lambang keagungan negara Amarta. Lambang keagungan negara Amarta. Bener? Timbalan. Tah, wayahna maneh rek diutus ku kula sangkan maling layang jamus kalimusada. Sanggup atau henteu? Gusti Prabu. Naon? Kaula pati nagara Bujeng hingga kapunut marganing tanaga Larapati nyanggakeun. Bade iraha, bade kumacarana paripaosna. Ngan omah. Naon? Ai nagara Amarta teh tohaga ti. Tohaga. Bebenteng nagarana ngaranna Gatot Kaca di angkatan udara. Di angkatan darat Antarja, di angkatan laut Jakatawang, Cantik Kabayangkaraan, Abimanyu, rekep kaya geget. Nah, geuning eta buktina ge Bima bisa. Eta mah ngajieun reka perdaya aing teh. Di Bongohan waktu keur harita mangsana nyulik Bima teh disirep, diasupkeun kana calongcong wajah. Nepi ka leuleus lir kapuk ka ibunan lir kapas kahujanan ngalaketoy. Timbalan. Laras. Kitu? Daw. Upami ayeuna mah dibius panginan tah, diius bener. Laras. Lajeng. Tah, wayahna maneh duaan supaya menta maling layang jamus kalimusada. Cara jeung katang tuanana kula geus meunang info. Infona kumaha? Ai Pandawa teh boga lanjut. Gaduraka, bener. Saha? Nyaeta rakana teh raja nagara Dwarawati. Oh, Bapak enti sanes. Lain atuh eta mah Bapak Hajat. Nya saha Gusti saha? Nyaeta Prabu Batara Kresna. Timbalan kumaha? Tah, wayana pan maneh mah bisa mancala putra mancala putri salin jenis minda rupa maneh supaya ngajadikeun jadi Batara Kresna kalayan paling eta pusaka layang jamus kalimusada.
di estokeun Gusti destok. Wah, aing masalah pindah-pindah wujud mah. Belakang ieu mah da ahlina atuh da nya. Dimimiti maling endog nepi katara-katara depan di warung teh kitu da teh. Harita ning Kakang Pati oge ning harita nyait popoean mawa ancang juut geuning. Ngawujudkeun kula teh geuning kaula anu disiksa keluargana teh. Pasti. Harita mah waktu keur mentes ilmu we. Nya nganyilakakeun ka abdi. Nya sae mangga mah. Sok wayah sanggup timbalan mah. Kedah iraha kaula majeng ayeuna ulah deui sugetong. Teu. Sok jik init bra lumampah kalayan mawa pasukan sacukupna pikeun batur di jalan maneh keung. Dauh mangga kiadi ulah urang gotong royong. Urang gawe bareng. Sae mangga rampung dauh pudas pengantika kagas kantun pinara amit Gusti Prabu. Bra. Alamat mengantun selamat dikantun. Mudah-mudahan sapa muluran sapa nejatina kanan. Mudah-mudahan aing dahayang ngadenge laporan gagal. Di mana? Wayana kudu hasil di sanggup? Tahu. Teu hasil ulah wakaf balik. Sae mah. Jadi ayo pada mudah-mudahan Gusti siapa mulut kiluran sok barengan bawa pasukan secukupna saya mangga permios berat videoana rek wapaok ngawitan ku bismillah rek wapaok untung deuletik geus mineng cocorokot aing ka warung untung keur leutik keur ngawas sok cocorokot aing di masjid waktu keur Jumatan ayeuna kapake deui ilmu teh sia darek teh kitu kumaha sidik nagara aing keur waluran sangkan bisa dinemu kawaluyaan teh kudu bisa ditumbalan ku getihna bima layang jamus anu bakal jadi kunci sing hasil duana
Di bulan kurang pada peperangan rek di dia jeung akang nyaeta ngumpulkeun sedanten tamtama ieu mangga we kan kaula mah bade kapun bojo heula kedapat rek kau nu mawe kaula teh aya priyogi itu teh pepelakan Candi Cebor Candi Cebor Palawija leres sawit Candi Cebor pada sagala di Cebor sakantenan pada nyebor pun bojo ongila deui sajumlah tamtama kut-kutah angkut-kutah hayang rupo sadaya abah dikarawe babarengan bareng ngahaturkeun semua pangabaktos diterima aya naon Gusti salukan batur-batur supaya kumpul ayeuna oke bos Oke dia gerokeun atuh baturan. buru-buru saya banget punten kapengkeran batur-batur salamur baraya desa nusa nasib jeung saperjuangan kumpul oi Naon seueur? aweuhan nepi ka tari kitu Oh, dapat dari rada tetewang ka itu naon ya tukang nyawa. Yap. Digarawe babarengan ularek aing-aingan aing-aingan ngahaturkeun semua pangabaktos Saudara ka kitu jis. diterima aya naon ya teh juga dibela pulang juga dibela saya mah damang meuje sia teh awewe lalaki atuh lalaki abdi mah geuning sorana meunishana bencong mantan kumaha Mantap. biasa baheula abdi sok mangka di lalu lintas babarengan jeung band kepret di mana di Leuwiliang nya ayeuna mah abdi mah geus normal atuh mah nya normal make buuk di kitu-kitu cara awewe apa stylish nya nuturkeun zaman ame viral di TikTok gitu sok ngalakuan lagu naon karesep karang hamu gitu atawa ewateun Kumaha di lagu ewat. ewateun kumaha naha nya ewateun beger ka pendem tong dibaheum atuh goblok atuh sete diuk kanan blokna diuk Yang jadi artis urutan dari Parni bersih. Aduh, lawas tis lu. angga kenyema apa ama bakto juji angga kenyema ama bakto Kita ngomong naon. nyanggakeun semua pangabakto sete diterima ya aon gitu aya aon aya naon teh Gusti aya hal-hal tepikeun di bulanan nah tuh uti amang uji uji amang Gusti damang buju
Sia eta mah meuni kitu ngomongna. Biwir. Biwir nepi ka coau tapi bentes henteu. Dibatan siang ngirung bari jeung gede atukeun bae. Nu penting mah bisa nyanyi. Naha nya ewakeun pikir akeun. Di geus teh. Ujit kayak nage mung nyawer goblok ah. Mani ageuy. Aduh, teu kebabaturan. Wing na meujeul. Ai mani ageuy. Naon cenah aa? Mane cager? Alhamdulillah. Ongok. Oh, pula ulah ada bentes omongna. Masyarakat pangabutuh. Haleloy. Saya bubutuh di dalam. Mane teu ongok-ongok anes ku aing di apli. Di WA. Pulang teh. Di Japli. Oh di Japli. Nah, apli. Tapi anjing mah teu apalas, padahal mah geus centang ilu maneh teh di aca. Heula anjing ceke. Atuh poho keur sibuk ah. Oh anjing mah teu tia awan. Teu calakal utuhna ka aing teh inyeukuit ai urang ali. Di rumah akhir eueuh ongok-ongok obong si teh. Hare-hare we. Oh atuh hampura tong kasa si teh. Keuleus kase aing mah. Kasa kemotor. Gering naon maneh teh? Atuk. Heh, atuk. Batuk. Atuk pirage batuk meuni. Lain atuk kohok-kohok. Lain atuk angkong. Atuk Teu sungkruk. kata brak truk. Lain anjing. Atuk Mimiti darah tinggi itu. disungkruk. Lain maneh teh meuni odok. Naon cenah atung teh aa? Ini geuleuh siam nih. Meuni kitu aa teh. Amun abdi keur harita keur masih keneh gadis mah abdi. Pasti aa ke bogoh ka abdi. Amit-amit anjing ah teh. Nah. Atuh kumaha? Atuh ning urang teh omong teh nepi ka aleloy, eungeun nepi ka engkong, ukut teu bisa empang. Leungeun kengkong, sukut teu bisa leumpang, ngomong baleloy. Oh, setruk eta. Atuk. Setruk atuk. Setruk. Set. Ot. Truk. Setruk atuk. Hese. Hese teh semalit Islam. Naon meuni hubunganana atuh aa? Nah. Aduh nyaah teuing atuh pamajikan maneh kumaha teu ngurus henteu kalakah abur. Oh, pasti. Kalakah kaburna. Bela di daging. Kalakah abur ka Audi Arabia. Oh, gawe mau jadi TKW. Nah, jadi upir. Nah, nyupir. Ana. Da awewe uing mah alak sigang aung. Si engang depan pamajikan maneh. Pamajikan uing depan geus di Andi si engang. Oh, diladina si engang. Nah, sok nonyok. Bala ka uing teh umun kurang si koseutik teh. Onyok uing teh. Uing teh nepi ka ewel. Oh, mewel. Nah, angis. Ngeuh teh ditonyok ulang teh. Pergi ulang-ulang minggu di rumah akid ngajedok olangan. Ibul olangan. Itu uing teh udang ale kacai ngagoler deui. Gitu Daal deui diaksakeun hayang ageuy. Kesal bener. Oh hayang cageut. Nah, Kesal. itu urang teh. Kegiatan naon? Kitu halingannya uing malalaguan. Kita bibir gitu bisa hahaliri. Lagu naon? Lagu eta ning biasa teh naon teh? Alele. Alulu naon? Alele. Nah, Lagu kono erele. Ai eta mah tu opuna. Ieu mah alele nih. Alele Oh jalele. Nah, eta. lagu si Cing Ijal. bentes atuh kitu teh. Naon? Maneh mun lagu jalele kudu bentes jadi teh salah arti. Artikulasinya sebener. Artikulasinya kudu bener. Kumaha? Gitu tahun kuing ye. Jalele
ya alulu siapa tulak jaeman gok tulak kujang maman eta jang maman dibabawakan bapak uing mitong alias deui syareuh leuweung bae euleuk hai ucing katinggang song-song ngik baru ucing katinggang song-song ngik ngomah namun nah alunya ngarunya ucing mah kudu dielus-elus ieu mah ditinggal ku ong-ong obong ya balik sama bawa pelika ucingan aneh kucingnya kucingnya hei naon elong eta paham kasagana kitu kita kurawah gitu sugan masih palabuan ratu siu omana alap wae omongna situ umeh alabuan ratu gede meuli salwakeun jeung bibil ulang malemna gitu diterima ya now deh yuk di bulan yuk siap naon ngaleret ke babaturanana tuh wawuh teu naon dikeceng naon aya jong ngecek aing aku sia naon saha nu merkosa ucing aing teu nyaho ucing aing nepi ka deuneu heh si keneh hayang nu aseup-aseup sia lain nyaho maneh lain abdi mah lal awewe amit awewe anjing benya awewe goreng patut sia kabina-bina teuing ucing aing nepi ka teu nafsu dahar sareder tibra lelempangan di pugu heh lelempangan di Bandung nepi ka Bogor jadi amit nepi amit aing wah saha lamun kapanggih nomor kosa ucing aing paehan ku aing wadih hah sarabadina sia mah sarabadina nepi ka elekeun ku carowokna maneh keun bae tuh bejakeun namun maneh wah sia teh dipaehan ku aing wadih Sarabadina. Guys, goblok di Jogja. Siap. Maneh di komisi mana? komisi Naon aya si komisi batalion. Dah eta batalion. Sia mah lain tentara meureun. Sia mah meureun anjing. Aina ka aing, Bro. Yuk siap. Di dia diokna sete ngareneng ayo ngaranna pasukan mah jeung tong nyirudungan aing mah Asri asisten pribadi hah bisi aya naon-naon nu macam-macam di belakang rudungan wajib wae aing sora bodilna meuni kalalaunan